tua boga duit teh kakolot. Barang bere kakolot keur cager, lain keur gering sia teh. Taina kolot teh keur cager pangmalikeun surabi atuh pangmempeng aya mah hanut-hanut man geus kolot man jeung cin teh mendok. Mulai mah kolot teh, mak tong ngabaso bisi nyeri beuteung. Dising-sieunnan kolot teh puguh nu nyeri beuteung teh dibere teh caina. Lain seuri sadengekeun ieu. Ari barang bere ka kolot teh keur cager puguh kateureuy. Mak hayang daging, haik sok ayeuna mempeng cager. Ieu mah keur gering. Mak hayang abon, mong mama yang cager. Para rakyat abon bea ku incuna da ngarenong bedegongna. Mak hayang jeruk, mong mama lambung. Mah cek dokter ulah nu hasem-hasem digalei jeruk teh ku minantuna. Beak saparapat ku si eta. Tak ayeuna barang bere ka kolot teh keur cager. Umrohkeun ayeuna, hajikeun ayeuna, nu wukufna inung, nu wukufna bapa, nu sai inung, nu sai bapa, nu mabit bapa, nu mabit inung, puguh kalaksanakeun ningali Baitullah, Baitul Atiq, ningali Masjid Nabawi Syarif, init ka Masjid Kuba, init ka Syuhada Uhud, tak kitu ngamekahkeun inung bapa mah ayeuna. Mangpang mengpeng keur cager. Geus gering mah boro-boro ka Mekah pan ka WC ge ditungtun. Sok barang bere teh kakolot. Terus ka saha deui barang bere teh lamun boga milik boga rezeki? Ka mertua. Awas ya, kolot mertua. Palil walidaini inung bapa jeung mitoha teh. Ulah sok beda-beda antara kakolot jeung ka mitoha. Teresep abdi mah dina bab rumah tangga kitu. Sok aya teteh hajat ay dulur manehna mah baju nage seragam dulur manehna mah ay dulur salaki mah saepeun bahan sok karunya teteh padahal salakinan usaha teh hampurannya sok aya teteh nu kitu lebaran ari ka inung nama rantangna ge nu genep ditincak sangguna ge didedet anterkeun mempeng haneut keneh. Hari kami toha kerewedan. Pas ditinggali teh angeunna teh gaji ungkul. Ceuk pitohana teh tong didaang bisi kolesterol. Sok aya wae nya jelema teh kitu teresep aing mah da. Lihai awewena teh imit-amit teh. Jeung salakina teh nya sakitu awak badag kumis baplang tapi elek ku pamajikan. Awak badag kumis baplang ari hate Hello Kitty. Sok aya wae nya cenah kitu nya. Aya wae teteh dina bab rumah tangga teh. Teresep aing mah da. Dulurna